Ibu malam Jumat danawanan kasalaki nepi ka subuh dosana dilaknat ku malak. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Alaya sadaqallahu alazim wallahu a'lam bi muradi. Faqala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamati wa man tarakaha faqad hadamati. Hormatan disyukuri wabillahi sesuai walden Kang Taufikur Rahman keluarga besar Majelis Taklim Miftahul Khair sadayana. Hormatan disyukuri para alim ulama, para kiai, para jiman, para satib. Alhamdulillah dina wong ieu urang sadayana biasa kehadiran bukarsana Buya Cireok Ustaz Endang Ruhyat, Haji Ustaz Endang Ruhyat, oge Pak Ustaz Aang di Atawakal, sareng santrina nya dicanak sareng Kanjeng Nabi dina nalika disrokeun sareng dimi'raj. Kanjeng Nabi barang ningali kana neraka teh lolobana awewe. Jadi di neraka teh lolobana Kanjeng Nabi ningali di surga barang di surga saeutik lalaki. Sabani wae. Dina nalika Kanjeng Nabi disrokeun sareng dimi'rajkeun. Kanjeng Nabi seueur pisan kapendakan. Di antarana kahiji aya jalma nu keur dipek-pekan sirahna. Sirahna dipek-pek gujret make batu anu gede. Amura sesolongna hancur, kalau lagi hancur kamu sirahna. Eta jalma jerit jadi ningali ibadat Kanjeng Nabi naros ka malaikat Jibril. Ya Jibril, eta teh saha karunya deui urang mana ditinggalkan sirahna Muhammad. Eta teh umat anjeun urang Cijaya, urang Duren, urang Pangalapan. Sahajana Jibril jalma anu sirahna berat kana sujud ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hina kita tanbihul ghafilin sakali urang teu salat ngaran urang teh dituliskeun dina lawang pintu neraka jahanam. Sakali teu salat ngaran urang aya hiji, dua kali teu salat geus aya dua. Lumatak eta gerah pisan di ayeuna. Kunaon ku kodo gerak kodoan hapus nya lamun geus aya 30 berarti 30 atut kodoan urang. Tah pentingna urang tolak ilmu teh sing apa cara ngodoan salat nya kamaripan geus tamat na babul hairi bab penting eta istilahnya. Terangkan apa bab itu kemana anu wajib dikodoan urang nya para jamaah sekalian. Ngaji teh penting, ngaji teh penting. Sabab urang mah ngaji teh karena kudu ngaji teh babari poho bar hobe bubar poho kabeh. Bener teh? Kadang-kadang sok loba alasan ngaji teh komo bapak-bapak alasan teh ngaji teh naon cenah. Urang rencana ngaji lagi. Kusok bapak mulai ngaji nama. Datang ke masjid teh plus bapak teh yang Fatihah. Ujung lemet. Hiji nyarane dina Fatihah tiang opatan dina Fatihah dina tembok ke depan. Eta teh lain ngaji ngadu penyakit. Barinya bakatul kurang macana teu kuat nyeri tubuh, nyeri cangke. Eta majelis lain bisa hapus besok. Ayeuna alasan urang macana teu ngaji teh teu boga udud. Ayeuna lamun urang teu boga udud gampang.
datang pangpanerina sasalaman papai kabeh mata tong eureun tingali nu loba ududna tangke urang eureun nu loba udud dinya tong waka diu action heula korek api mah kudu mawa aduh mawa anjir aing urang mawa teh kumaha nya balik dia tong balik deui cepet geus cenah di dieu aing mah udud mah dieu teh dinya kan ulah sering teh bisi-bisian yo bang ngaji teh ngaji mah daek ngaji teh ngan rame we ibu-ibu mah di juru ngobrolkeun tilu nanti halus tilu nang di mana biasa cenah urang di pasar apa dan kita preku cenah aya mah kieu teh urang kamari aya urusan mah cenah 60.000 sajuru ngomongkeun tilu sajuru deui ngomongkeun tatangga ngomongkeun tuh cenah tinggal di masna aya kieu bulan itu eta ngaji ngomongkeun batur pan gelang-gelang batur kayaknya ngaji teh atuh tongkorong tilu dipake cina teh beda-beda ka batur atuh dipikeun ieu cina urang teh aya cenah kaguling kaya duit namanya kitu teh nya mari kitu di Amerika ada teh ngaji teh ngaji penting teh ngaji teh naon sababna urang moal bisa minimal di mana urang ngaji mah apa dari pinter mah boro-boro ibu-ibu ustaz tadi kudu baca kitab teh kakara terus ari ngalarkeun sabawa we ari teu leungit tah kahiji ngaji teh fadilahna leuwih gede ya padaya cenah sairana jalma leumpang ngaji dina janjang malaikat jalma balik haji dikirim ku malaikat tuh jalma leumpang ngaji dina janjang malaikat samulia-muliana pejabat lamun dina TV pas urang ningali naon ningali sidang paripurna DPR MPR saraya digambarkeun karpet anu beureum ulah ningali kopi beureum awas sok kopi lain beureum banget teman kopi beureum itu sih ningali kana kopi digambarkeun karpet supaya naon supaya katincak ku presiden samuliana pejabat kun bisa nincak karpet beureum tapi kerja anu tolak ilmu malaikat Jibril na beberkeun janjana hayang katincak ku jalma anu tolakul ilmi sing daraek ngaji teh sok di pangajian mah tingali dahareun aya bener teh alasan sebutkeun urang mah cenah eueuh kopi bisa diakeun sok lalajeng makan kudu meuli bener teh tapi kudu moreang ngaji teh eta gede fadilahna balik deui jalma leumpang ngaji dina janjang malaikat jalma balik haji dikirim ku malaikat tuh jalma balik haji dikirim ku malaikat urang datang ka jalma anu balik hajian atawa umrohan lain itu kasih ibu-ibu malam Jumat tenawaran kasalaki nah dengan kendala atau kasalaki balik lagi ibu-ibu malam Jumat tenawaran kasalaki nepi ka subuh dosana dilaknatku malah osok nawaran tara osok nawaran tara kunaon aturan bosan ya Masya Allah ibu punten ya ulah nganggap teu dosa lamun salaki noe ieu mah teu ngartikeun wae panyaho salaki teh geus ngagantungkeun kolor aya sok mencetan tara ayo sok pencetan tara salaki lamun salaki mah hayang dipencetan teh eta teh sing hidung kode eta teh ieu mah salaki geus ngagantungkeun kolor reka mana can apa sakali anu nyebutkeun ka sawah sing hidung berarti salaki teh mere kode
eta teh sing ngarti eta teh oh iya mah ulah dianggap teu dosa eta teh kadang menurut surah baikun teh Bu jelema putus atawa runtad rumah tangga teh 80% betul ya dokter ya menurut pengamat jelema 80% ruksakna rumah tangga rujakna rumah tangga ku gara-gara masalah hubungan intim teu laksana tak maneh lamun teh masalah ki hayang upamana ieu nyokot baju dengan awut-awutanna eta teh salah kitu dina denan jiga aya nu ngawut-ngawut eta usah nang ruyat kitu pan nang ruyat eta teh nang ruyat eta teh dia aya nyokot baju teh awut-awutan ngomong bernimpi itu teh salah kina ngomong berpamajikan RT jiga tah ingatkeun ya ieu sadayana ya dina nalika pamajika salaki urang hayang Noel Malik we salaki teh ibu teh Malik ya nu kangen nongong eta teh dilanat kumaha ikat naon dilanat teh Pak Ustad dikutuk ai dikutuk teh dosa teh doraka teh berarti dorakana teh nepi ka bedug suci nah engke mah wayahna tawaran masuk nawaran tara sing saha bae awewe nu nawaran salaki panggeulana ganjaranna ieu sing saha bae awewe nu nawaran ka salaki panggeulana eta teh pahalana puasih jam 10 tungtuna langleng minum kopi beak 2 gelas udud beak sabungkus beak udud beak kopi lieur kena datang ka pos ronda ngilu gapleh teh RT-an asal sekali camerongan boget teh camerongan deui da kulantaran pikiranna henteu konsentrasi amak wae tungtuna teh RT deui eta bungut jadi hidup balik teh jam 12 leutik katrokan pentu ka pamajikan assalamualaikum assalamualaikum dibuka teh ngoceh pamajikan akang kunaon eta beungeut hidup gara-gara sia cenah kada itu kada masih ibu bisa bilang gitu oke kembali lah jadi ingat sholat ibu sadayana dina waktu para sahabat yang pada nyalatan mayat begitu aing mayat sok disalatan tara kunaon mah kesa disalatan mayat sabab masih makna mayat mah bisa sholat sorangan begitu diharap mayat yang menjadi tukang usolli ala hadal mayiti arba takbiratin pada kifayatin imam lillahi Allah akarake Allah eta mayit dinasirah nate pocong nate hirup utek-utekan tetulus nyalatanana keke coba ieu buka mayit aya naonan barang dibuka ternyata dinasirah mayit teh aya orang keur nyok cerokan sirah mayit eta orang rek diteugel coba cenah nyokot paneungeul basa urang barang rek diteugel eta orang keluar bijil dinasirah eta mayit bari burahay matana beureum kawasin dina huntuna dinasirah keluar getih jeung polona mayit nyarak cenah cek eta orang bahasana he sahabat kunaon cenah maneh nenggel kaula kunaon maneh rek ngabunuh kaula akitu kunaon cenah ieu mayit kumaneh maka dicocorokan sirahna kalau mah kaula mah diparentah ku Allah sina nyocorokan ieu mayit teh ila yaumil kiamah nepi ka poe kiamat akitu naon dosana ieu mayit teh tariku salat wani ninggalkeun salat nu 5 waktu kayu ya teh kuncina ieu teh peringatan salat sebenarnya salat tak mudah-mudahan ku peringatan ieu kurang sadaya biasa meningkatkan amal ibadah amin ku ngaji mah punten sagoreng-gorengna urang ibadah nya minimal bisa ngangkat keleungeun dina takbir ge beda jalma anu sok ngaji jeung nu tara ngaji ngangkat keleungeun ge beda jalma anu sok ngaji mah make ilmu Allahu Akbar lalaki buka kalengna ya saluhureun tak dibukakeun lalaki ya direnggangkeun kunaon
lalaki tong dirapatkeun tong loba omong. Cabut lamun direpatkeun aya nu aniaya. Geus tong ngomong. Can kecepet eta. Allahu Akbar. Ieu mah nyalakan salat. Mangkat pilungan teh kalau emang sunat. Allahu Akbar pikalani. Ayat ka kiri. Allahu Akbar atuh sanataran batur. Mungkin batu alih galan deh. Untung we ngigirna jago silat kita geus. Tungtung ribut rek salat. Nya ka aya cara ngangkatkeun leungeun aya mun awewe mah rapatkeun. Awewe mah rapat tuh. Susu teh kencet. Allahu Akbar. Ya na rapat. Tang nu katunya tanya, kunaon sabab mah dibukakeun bisir lain bener. Aya Tori make ilmu mah. Tak doakeun urang doakeun guru urang sing sarehat panjang. Amin. Naon sabab mah kudu doakeun? Sabab ustad lamun maot saha gantina. Laras teh. Sok lamun ustad maot di dieu. Masyaallah ibu sadayana cek dina katerangan ari kiai ari ajengan ulama ustad teh eta teh pondasina lembur. Lamun urang ngewa ka kiai ka ajengan sarwajeng nyadong najong pondasi. Kira-kira anu rusak pondasi apakah suku? Suku urang. Capek ngaran jadi ustad teh. Buktina mulai ustad leutik. Ieu teh capek. Ustad teh teu matak tingali. Ustad teh kieu tah dina gambaranana. Jelema juljel cara nerima. Ieu teh ustad. Kiai basa urang. Ieu pamarentah, ieu jalma beunghar. Ieu awewe. Jari-jari manis teh awewe. Mentak lamun ieu geuningan sok nenden ari teh emas di dieu. Laras Bu. Tak punten Bapak lamun pamajikan urang keur gering panas tong waka dibawa ka puskesmas. Bawa we ka toko emas. Engke ge buringas. 1 juta Bu. Hayangna. Tuh. Tak ieu mah gambaran pemuda tong salah. Oh, ngorek ceuli budak bagian sempat cangkit pabarang. Tak ieu teh gambaran lama. Tak ulama misah punten lamun rek geubel punten tuh. Anu opat mah barang tapi ulama mah bisa nyekel kabeh. Nyekel motor, nyekel aqua. Lamun resot pamarentah murah moal. Murah non lesat deui jalma beunghar lesat moal. Tapi lamun teh mah lesat naon kiai ajengan geus pupus maot pasti bakal murah ieu dieu. Tak mudah-mudahan urang doakeun sing sehat walafiat. Amin. Sing kuring ngaraos hari tamat tahun sabaraha lah teh apalnya tahun 2007. Santri 200 teh henteu capek baheula. Capek keneh mulus budak 20 urang ayeuna. Baheula mah leudeur santri teh, tapi teu mantak capek. Ngan eta ustad tati brawe ustad garanenan budak garanengan ti brawe jadi ustad anu pusing teh tatangga ustad eta budak teh cenah pirang duit teh kadenge jadi gandeng wae budak anu nyaran teh tatangga ustad mah ti brawe jam tengah peuting malayang bubuahan kiai, buah ustad rambutan kiai, rambutan santri. Kata ustad macan gadahar biar aku santri. Balong santri kata. Tangkal kalapake biar aku santri. Kanyahan ngaranna teh jam 2 peuting. Budak keron sia. Ieu cenah neangan jalan ka langit. Budak aya tengah peuting bocor wokon waji cerat-cerit. Lapar saeutik. Nyuh mie. Ayo humi pada boga ringkok make gayung masjid. Ayo gayung masjid dipakai dengan humi. Ari geus teh tara di rumah teh deui kan urutna pangguduan atuh nu korban teh aki-aki jana. Cebok atuh beli cepel jeung ladawa. Ari nyamal ta inget teh nyamal ustaz tangguh ya. Ai ngaliwat teh tiluan. Hayang nyamal coet eueuh. Make gelas ai keur nutuna eueuh dasar santri pinter. Nah, ingat dipakai marang teh aya susu ustad dipakai nutuan cagi cerot deui we teh di kumah anu korban ustad janari
Petang terus mama suruh bobot baru eta dah hendak kiai teh pinter teh eleh ke santri pas maca waduha ke andi rek alam nasuh tadi nak jadi waduha waduha dasar taksim karunya kagengan mudah-mudahan budak kurang anu ngaraos di berdekat Ustaz Abah yang di Lebak di mana we sing harasil ilmu anu mantap supaya naon eta budak supaya bisa ngadoakeun ka indung bapana supaya apal bener salat rukun syarat jeung rukunna mudah-mudahan ku ngalagungan ieu pangosan kurang sanesih istiqomah dina tolak ilmu amin sakitu pangintennya para jamaah sadayana terakhir salat teh hiji shot dua lam tilu alif opat taksosna syirkul maqal jalma geus bener salatna bakal bener ucapanna wal ngabohong lamna layinul qalbi bakal lulus hatena alifna bakal saling pikanya saling pikaduduh saling pikacinta jalma anu geus bener salatna boro-boro ka anak sorangan ka anak batur boro-boro ka dulur ka batu ge bakal mikanya bakal silih asah saling asih takna dina salat tatamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar eta jalma bakal daek nitah bener nyaran kana goreng hatina daek ngajak kana jalan kahadian mudah-mudahan urang sadayana nambah umur dina bulan Rajab ieu mudah-mudahan urang sadaya sing tiasa ningkatkeun amal ibadah urang sadayana sakitu pangitan kirang langkung nanya ngapunten assalamualaikum warahmatullahi